Betul wayah kita nih tara bisa diajak kompromi. Kita ngajak ngaredok aing mah kateuing si Menur sugane kere aya keur ngararinya. Ajak si Menur buka warung geuningan teu ngariung di dieu. Nah, ayo atuh urang ge sarua bari beuteuh yang bari cik di imah mah. Nur, aya di imah? Ka mana nya nu buka warung teh di sora-sorana acan? Ro atuh deui. Cek. Dok, urang geus mawa ya makan tengahna. Ngajerang yuk. Hayu atuh. Beneran urang geus sarua bari beuteuh kalau atuh urang hotel sangu. Yeuh urang geus moal sangu, paling salah lah ngaredokna. Cek. Teu inget ka salaki, ngaredok leunceut teh lain kabeukina kan? Cek, apa kabeukina asa ngaredok leunceut teh lamun urang ngomong paribasana kieu. Bikinin ngaredok leunceut dong aya biar siap-siap tah sok kitu ieu biasana mah. Cek, kumaha atuh ayeuna rasana lamun salaki? Nya atuh Cek, ari eueuh mah nya eueuh nu ngaganjel we. Atuh ai buru atuh ini kalaka ngalalobrol lapar kan urang teh. Jangan Eta tong loba teuing ya. Nah, tong loba teuing naon kitu? Tong loba teuing sia yang boga penyakit darah tinggi. Tong loba teuing. Tuh, sarat ke imah darah tinggi. Dengan urang tikar leutik ieu ayeuna geus kolot kieu ngadaharan uyah teu darah tinggi. Normal we alhamdulillah sager. Si Imas mah darahna oge turun-turun naik terus. Ya, pantes si Imas mah turun-turun darahna oge. Batur meuli baju Asia panas, batur meuli motor teu bisa molor, batur meuli kulkas Asia hatena panas. Pantes edeuk naik oge darahna ieu da panasan si eta mah. Ih, ari Cek, sidik si Imas teh api-api gering ripu da mung dibayar bak emong. Atuh kumaha ari kitu? Nah, cek aing ge tanggung renteng deui. Ayo we sia teh ngalomokeun si Imas, iraha teu deuk bentep.